يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kapun guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten. Oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badru, Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan, paranjangkeun yuswana, dibere ku Gusti Allah jala lembar, anu lain kiai mah ulah teu. Oge ka kiai anu ti Tangerang, alhamdulillah aya Kiai Ato, aya Kiai Uding, Kiai Haji Hamid, terutama kiai anu tos maklum di planet, alhamdulillah di luar planet dunia terkenal ya, sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah, guru simkuring, rerencangan simkuring, sekaligus murid simkuring. Kumaha cenah ngitungna teh sih? Kiai Haji Jamaluddin, urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we, mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempetan ieu hadir sami kusimkuring dipihormat.
para qori nu alhamdulillah kagagas jeung kuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui hayang jadi qori baheula jipen di qori juara kadua ti handap kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khusus nasim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatohan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun praktiana nu ngundang pugu geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksad azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggih nyana ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama Sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama Sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh do badak ge langsung tadi sim kuring teh soa cukup sakitu ge padahal mah tadi terek balik dan kulantahan can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dieu masyaallah seueur jalmi loba jelema kadeleuna masih ga jelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kaset beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore deh eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya nu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan hese mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeuneun Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wauh jeung bupati supaya ulah wauh jeung Kapolres ulah wauh jeung Kapolda poe hate wauh jeung nu kitu beneran wallahi besi pajar henteu beneran arinya nama wauh ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jore kan bupati wa pemerintah wauh jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wauh jeung manehanana daya Haji Pendi mah sabalikna bupati teu wauheun nya nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal jurig kan nu jelas balas tutung di dunia mah
sarua pada manusia nu jadi pejabat, pedagang, petani, kiai, santri, ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek ngaji naon sim kuring di dia, jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah. Hese urang mun cara penca da ka mana ngajurus. Ngajotos ka mana ka tangkis. Tuh kan, ieu mah pan bebejana jago penca teh ye. Si ieu teh ka kaula teh beuh menjaritakeun penca besi bisa. Cimande tamat. Kalong ngampih aya. Kalau ngampih sok nerembel di sia mah aya. Tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk cekulat teh ieu ti penca mana. Ya Allah, horenganan sebuah pengakuan mantap teh jadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon. Masya Allah, cigana we gagah make jas duit mah teu mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dunia teh aya 5 benua: Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa. Di Pulau Jawa teh aya Banten. Di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar. Di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar. Bisaan urang Pandeglang maling naon cenah kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung, nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Etalah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah, maling ge ka Mekah, di Mekah ge maling terus. Pohara. Masya Allah. Ai ditanya, kunaon sia maling teh? Udah deket Baitullah babari istighfar. Tolol beureun nya. Pandeglang teh, ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nyanan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun geulang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum
ditakolan dibentukan gelang saenggeusna dipek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat jang nguluikeun lalakon aya di Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeleum dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu belah kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu heuh maksudna terus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot tah kuari teh aya batu belah di Citaman Kabayan Citaman Masya Allah didinyala dibentukeun rapih jadilah gelang maka nyeuna disebut mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageusna diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton jadi boga sejarah lain lalagaan maka Pandeglang teh disebutna Panegelang lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang sebab baheula Belanda mah loba Pandendes pande dan lain-lain sebagainya nah iyalah asal usul Pandeglang cek sakaol mah lain kitu Syarif Hidayatullah teh nyerang Banten babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syarif Hidayatullah tahun 1570 maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah alhamdulillah Banten geus jadi milik urang terus sampaikeun ka Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah dituna Lampung Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang peni teh nyambung gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah maksudnya nyambunglah perpolitikan nyambunglah perekonomian dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah hebat Pandeglang teh teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu
pohara Pandeglang tapi cekaruhun mah lain kitu Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeulean anu jelas bahasa dedeulean anu jelas teh negla di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sang Hyang Herang kudu ka amat menyebutkeunana nanya bangsa ke modal kos kitu moal nyaho sama tuh di mana lembur Sang Hyang Herang teh di dinya teh aya batu daerahna rada pasir di mana Sang Hyang Herang itu nyaho jepes ya itu sejarah sih bakal ditembak orang Perancis ya di mana Sang Hyang Herang di dinya teh rada pasir didinya aya batu gede batu teh diesian ku 4 jelema juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara ke arah barat ke arah selatan timur maka disebutna negla siapa lamun hayang negla dedelean tak ka Sang Hyang Herang luar biasa maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan nah eta teh bahasa karuhun Sang Hyang Herangna bahasa karuhun peninggalan karuhun haju bahasana ge tuh Paneglaan cekaruhun geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang tilu sia mangajina masyaallah nyoret anu bener atuh tuh kan iyalah Pandeglang masya Allah iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia tapi dunia masya Allah masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang cuman nu dua deui dianggap dhaif nu tilu eta mah mu'tamad ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget aya bahasa Inggrisnya pasti kaget moal lah jaing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang iyalah Pandeglang eta sakadar wajah tasmiyah istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim baheula teh Anyar teh lain Anyar eta teh Sudi Mampir baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles nah ieu teh katelah bae korenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles jadi kuari kasebut teh anyar cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin gawenangan sakadar ngalalauk ka laut boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere
akhirnya manehanana ibadah di anyar keur carita anyar heula ibadahna nya nama lain sekedar di darat di mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae jas luar biasa. Lamun urang jaritakeun salat di parahu aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba salat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu da ieu di parahu ge salat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna we hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing mah rek meunang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ieu nu mancing saha ieu nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu jadi beneran ini alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sagesa menang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nyana kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragak deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nyana ge aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa aya si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok indih ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak ilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid imaman aya di laut aya urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahon ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus haja Agus ka kula menta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malaka diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna bi ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh kena di dahar bahkan manehanana nitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa eta mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah saeulah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim
hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun masyaallah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin ieu kan nu hese ge yakin nu hese ge yakin oh ulah menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh ya lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antek si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeuleuh ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat tilok ribut jana babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropeak masyaallah mang nyangukeun mang nyeuseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mah henteu ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engkena eungap di dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae waduh hareuda komo lamun geus jebris waduh jantung murang cak mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan
lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek mama prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tah cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit mun kitu boga duit teu nyandung tah ieu mah moal dibikeun ieu carita mama prawira we akhirna dibacaan bener saenggeus teh dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatanana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona Masya Allah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sekali eta jampe ti mama prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun kapancara ka mana-mana ka beja ka unggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari. Masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulahna leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari seungit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka irah gitu. Tuh mama kitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kula mah penting sok kadoakeun
kemudian dihadiahan ununya hok bege nu mantak cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Padegelang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda sautak-sautik lah tak eta teh keistimewaan kidasim teh bisa nyepitan bisa nyundatan Yundatarana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasim mah nya nama kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung ieu hebat tak kidasim dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya aing balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isare di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug set ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tah bawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararaeh jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararaeh kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah adu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasim. Jadi kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain bae di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh kakaraket tolak budak geus beres. Sudah kakaraket tolak beres. Kehebatan kidasim. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa Padegelang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Padegelang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya anak wih eta masinis kaget ih aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae. Ya Ki, oh bener cenah.
terus we ditinggali heuh tas be kula dicokot kareta maju deui coba tas be sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita rek nyaritakeun ngaji sim kuring mah lantaran izin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran di aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka pucuk umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh belah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan geragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya geus teh nyaho kalel kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal aya bari bantu masa kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh ah moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir bae loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh masyaallah itu beda jauh tuh urang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun masyaallah kadang muringkak bulu urang tapi aya satu kebanggaan masyaallah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib nu kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar kiai ingat di Pandeglang aya dua hiji Dasim di daerah dia dua Jasim di daerah anyar ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kabelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi peutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan peutingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu eta hese tadek dobatanana kos kitu teh ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katara ku aing hayang kan ja doh mantek ieu kadarena eueuh sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an, cukup cerita seputar Pandeglang. Jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang. Jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten horenganan aya. Ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda. Sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi. Anti Belanda teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Nah dengan tak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu asli ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan, sebab jihad ge moal didarajekeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar. Aya andil orang Banten di Madura. Aya andil orang Jawa Timur, bukan Madura, Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih keneh diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah, biasanya baka dieu ngareurah ieu kalau surur ka rencangan sim kuring ieu teh. Ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang ka ditu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya. Tah ieu lah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Teu aya jarak antara sim kuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda, di Indonesia hese mun urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun bae ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna
budi tataan kiai-kiai aya catatanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa lupang lobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu sholih bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.